ente dek maca naon gitu ngaran sholawat ulah gancang-gancang abeh kaambe ku malaikat nu seungit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lamun dibaca ba'da salat 7, ba'da zuhur 7, ba'da asar 7, ba'da maghrib 7, ba'da isya 7, ba'da subuh 40. Hikmahna ya mah hikmahna bakal dibukakan jalan-jalan kemudahan terutama rizki. Sok gerak Ki Bustomi almarhum eta Buya eta kula di abah eta mantep teureun kula maca eta bae. Ieu mah diwirid kula geus dibere sabarang tilok diwirid. Mantak susah bae rupna. Tilok diwirid nya. Ieu kajenting kadang kos ge hutang ambalaya. Tilok diwirid. Nah maka supaya aya naon gitu ngaranna titi mangsana tata ruhani urang mulai kamana coba neangan ahli ruhani jangan lempeng-lempengkeun ruh supaya mengenal Allah. Moal bisa ku sorangan, moal bisa. Wajen kuku mage moal bisa tetep kudu datang ke ahlina. Kurang hayang boga pencabai ulah-ulah ruhani hayang boga pencabai kudu ka guruna ngajotos apa kieu atuh apa kieu wah atuh ai kieu mah lain pencat mah kos kitu mah minuman teh naon karah tuh siapa nyaho bae kiai ongkoh nyoka ekstra jos. Nah eta atuh gajotos ge nangkis kitu sarua bae encan soal wirid-wirid dan nu lainna kudu boga guru. Komo lamun orang ningali abri mah baik bangga orang. Kamari kan aya danrem ka imah, kemudian aya dan apa namanya dandim ka imah. Kula ngobrol. Dek aya nu datang ka imah ke jangan dulu. Nanti aja. Kula ngobrolkeun seputar peperangan. Ditanya aku kula, Indonesia kalau melawan Malaysia gampang. Indonesia kalau melawan Australia sehat. Indonesia kalau melawan Amerika seurinya. Pak Kiai, bukan masalah kekuatannya. Kalau kekuatan tentara Indonesia dengan Amerika jauh lebih handal tentara Indonesia diakui dunia. Lantas yang parah biayanya Kiai. Udah gak usah terus tentara tahu dia itu. Nah iya kurang can terkondisi di Indonesia iya soal biaya nah lah iya ge ora ono namun kula sampai detil lamun perang kekuatan orang ya Gus caritana kula banyak ho mun perang jeung Malaysia mun perang jeung eta kekuatan bukan dari fisikna dari biaya iyalah kelemahan negara orang. Nah lamun diceritakeun kos gitu berarti kan ceritakeun tentang pengkondisian negara orang kudu nyaho di zaman Bung Karno kumaha zaman Pak Harto kumaha zaman kitu Gus Dur kumaha zaman Megawati zaman Gus Dur kemudian ayeuna SBY kamari wari urang nu bisa ngarasakeun jeung kahareup bakal kumaha baca kalau Kangjeng Nabi titah membaca awalnya ikra urang membaca Quran baca hadis baca kitab baca negara boleh sampaikan ke acak-acakan ke kahareupna wallahu alam tejaho urang mah cuman titah membaca ulah haju urang tadi sakumaha ditiup ku angin sepoi-sepoi haju kieu bae takar dipanggil ku bupati bae berapa sih pemberian bupati jangan ketawa sih. Cilik iku lah iyalah urang ulah tersepoi-sepoi ku nu segara itu bangkitkan semangat juang urang di bidang masing-masing ulah terkontaminasi supaya bangsa jeung negara urang terangkat ku urang kabehan sebagai rakyat ibu pertiwi urang ulah kena sare supaya bentak urang nu ngabentakkeuna urang nu majukeuna urang nu ngamakmurkeuna sebab urang bangsa urang teu pernah aya satu bangsa ketika diserang ku negara batur nu kudu ditinggalkeun apapun yang terjadi unggal negara pasti taruhan nyawa